hasil keseluruhan anak tinggal jadi diskusi Amina buomo teh tidak mah nama tempat peryogi artis dan lagi damu parah di Jakarta jadi bengkel apa hari teh jantan setiap badai namanya badai berobat ke bapak acis kami ambil teh tante hoyong pula dan acak-acakan itu ibu terus mumpul terus sakit resaknya pak pokoknya nama acak-acakan itu beres be kan aja teh masakeun eta dan kada cenah teu mungkin cenah abdi kedah ibu cenah teh inilah ibu badeng naon teh nguihkeun deui ieu acis jelas berobat teh hade teh itu jadi mana ibu omong eta teh ngono ras ibu omong teh membantu di balana terus alma lumayan apa teh bagus ieu mah mutlak pamasihan di ulana teh sebagai nanti mengrupikeun naon teh ucapan terima kasih lah gitu dengan abdi gitu dah masihan eta ibu omong teh gitu eta ibu omong ngadongeng ketika bapak tahun sabaraha Walanda masih aduh, wah, jangan bilang tahu nama kan sakapukutnya seur anu naon teh anu ngaduan ibak di dinya malahan kantos aya anu ti itu ka urang mana mah kantos ibak di dinya tujuh alitna marios milarian deui jadi naon teh nostalgia lah hoyong ningali deui tepat sareng bapak eta jalmi nu mawi abdi di Jakarta hari teh tepat aduh udah ada kumanya ini 80 ya tahun 80 ya si ibu eta mah mungkin sekitar tahun 80-an lah mungkin ka dieu nama da anjeun nage masih murang kali hari teh tujuh ibak di dinya teh bangsa urang orang Belanda ngan anjeunna janten kapungkur kantos ibak di dinya di kolam eta janten kebayang hoyong ningali deui tilas ibak gitu tahu nanti gitu ngobrol nanti anjeunna di mana Pak mah apati pokoknya orang Belanda udah apati karena ada apa di mana aja nama aja tadi itu tapi tekatus tepang bapak mah mawi udah tekatus tepang gimana yang ngawatkeun mangna cak kamari aya naon teh turun cenah kapungkur tilas iwak di dinya gitu tahun 80-an ada Pak mungkin sekitar gitulah antara 80 lah antara mari abdi pan nya di 2016 teh 870 genep abdi damel teh bebas tugasnya kamari 2016 beres enak akhir dan kamu ada dinya tak ibu na anjeunna anu ibu omong teh apa salami bapak urusanan ayana aita pungkur mah nya abdi res nuju ngawitan ka dieu kadang-kadang terus ngadamelan teh terasa apa gitu saurna memang jadi kieu saurna teh aja nama ari saur urang dia sebelum dari dieu ari bangsa urang mah kitu cenah naon teh karabat kerubut kanu istilahna hieum teh babari teh raraoseun kitu lah cenah mungkin dapat angin lah kabeh mah tadi talikeun kadinya nya itu kan ari saur orang di nyama ada kapungkur itu kan hium ada tangkal kenari segala dinya teh tangkal korban da taman pengen nyepanya kapungkur da anjeunna mah anjeunna ieu anjeunna bapak-bapak eta dinten Jumaah dinten Salasa hari bak di dinya teu aya masalah kakang orang Belanda mah teu aya anu rahieun teu aya anu istilahna aja we urang kampung mah dikait-kaitkeun tanda urang meureunan dikait-kaitkeun gitu diem dikaitkeun kita pokona mah dikait-kaitkeun kan geus sawartos gitu ya iya gimana kantor kampungkur kantor sameng kadinya ka tempat naon teh renang di dieu dan yang pargi naonnya turbin sana kampungkur aya
tempat naon teh Arum Jeram. Oh, muhun larai. Abdi kedua rancangan terus aya orang luar gitu jadi Oscar Belang Toto bahasa Indonesia yang segede rancangan pupus di tempat Arum Jeram. Oh cek mana teh tapi cuma error. Jadi jangan disambung-sambungkan dengan kolam. Ada yang lebih parah lagi ke tempat Arum Jeram teh di daerah sini katanya ke Pak. Itu enggak katanya saya dengar gini kemarin katanya Arum Jeram itu ini maaf nih jadi keluar sedikit. Gitu katanya jangan hari apa gitu. Ada tamu, ada apa gitu. Nggak ada tuh, nggak ada urusan yang seperti itu. Dia bilang katanya itu mah human error. Jadi kebodohan orang yang gitu. Jadi nung sahabat saya tahu pun pakai tadi yang banyak. Nung sahabat bapak ngarawas, terawas nunggu. Ngawit-ngawitan tapi ayo alhamdulillah. Terus biasa namanya. Udah itu sering jadi sama orang kali. Bapak tadi anu dua kolam anu diperlakukan kan saha nu di patok kiwasi anu hijina eta teh anu naon teh masih kada kapur mah ieu bobina anu nya teh balik ke Kalimantan tapi teh janten dical jadi ditawiskeun ka abdi terus itu kolamna bade tawiskeun tah gara-gara nama kolamna teh lah untuk kita payu ada dua pak kolam nu luhur sareng nu handap tah nyata anu luhur anu dua tah nu gaduna teh kudu dijelaskeun umum ieu ka pembur. Nya teh dua teh nu gaduna ieu. Tadi nama kan ieu tapi dicap. Kita dicap kurang Jawa emang orang Surabaya. Oh. Gaduna. Nya tadi dical teh ka kolamnya itu teh payu masih kena ayeuna. Ngan payu dina ukur. Gara-gara teu payu jadi teu janten ka Kalimantan. Urang kalina terus dikirim sakola di. Enak cara. Anjeunna nu ical. Aya di ditu. Icalan Nu di handap teh anda disebutkeun warung telos di ditu. Icalan sayuran. Tah eta kan bagian tina kolam oge pengen tanya. Bagian tina kolam waktu zaman walana oge. Mungkin. Da abi nguping teh tadi ti pasafri teh aya 7 pancuran sauna Pak. Margi anjeunna nuju alit sok ngojain dinya. Mungkin. Teh sapedas kitu. Nya eta nu abi mah nu terang abi anu masih gitu nya anu masih utuh. Kolam teh nyata nu diurus ku abdi unggul. Katami nu eta tapakan teh nya panya. Aya tanya ada handap. Mohon. Anu masih orisinal aya keneh mah gitu. Margi handap lagi kitu eta mah kitu teh. Eta teh anak teh kami turun teh kudu ulah ieu ulah kapungkeun mah seur batu. Seur batu kabeh dibersihan, mandi aya seur beling. Beling tiras pupus kaca piring. Mariceuna di dinya meureun. Wah, buka teh apa? Mandi cai solkan ge naik. Janten tak kabeh bersihan. Menak hilas naon teh sepatu Walanda. Sepatu naon teh udah buka kamarana hilap teh tapal kuda teras acis zaman Aragit Walanda mungkin zaman Belanda mungkin kenapa buka kamarana di dia kok di simpen nya itu waktu itu kok di kahari teh da tilde buka ting kamarana mah tadi kempalkeun kan memang eta naon teh ngalestarikeun eta teh ulah sampai rusak pisan terus naon di patah aya tahu kan segitu koin sarang dan kuda doang gitu aya keramik teh Pak aya jadi gitu bentukna teh handapna teh apa gitu jadi ngadeung teh jaga pungkur mah sareng-sarengnya rencangan urang kalian pupus namina Yuda terang abdi muhun Yuda mah cenah menang cenah ulah-ulah di dia cenah aya harta karunan gitu ada cerita apa di mana harta karuna tapi lawukeun upamina aya harta karun teh cerita upamina gitu nyimpenna di mana ada apa ada upamina di Samarangan Nagali cuman itu jelas mah kan cuma rusak buangan